kurang make pakaian teh maksudnya naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang campling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancerna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia ye hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah nah mulai terus diikhlaskeun lillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh gitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung ka sakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakaraknya sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kakidul geus kawetan kakulung kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sia lah ayo itu geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo geura Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeung lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin